Kahatur mama alfabet sareng mama numerik. Hapuntenna harga diri abdi teh meni satara jeung adibas nomor 38 oge transferan teu sabaraha kana Bang BJJ. Wayahna hapuntenna. Ari pamasihan mah moalnya ditampik. Nanging nilai mah kumaha abdi. Wayahna abi moal kagoda yaktos bade meunteun murang kali dumasar kana kamampuhna. Bade masihan apresiasi ka murang kali dumasar kana usahana. Moalnya kagoda eta ku godaan-godaan mamah-mamah jiga mamah alfabet jeung mamah numerik. Kitu wayahna da guru oge kagungan idealismena masing-masing. Kitu kelaya WA ieu. Ti ketua yayasan haturan Ibu Abja diantos di ruang kepala ketua yayasan. What? Siapa kok yen ketua yayasan teh Nini murid uing si Hijaiyah. Alah aing kila-kila bahaya ieu mah kila-kila partilu.